Jadi ayeuna urang keur aya di Pujasera. Urang dik nge-review bangunan anyar wajah baru Majalengka nu ayeuna di Pujasera. Kabeneran ieu monumen kentengna nepi handap lur. Jika kumaha monumenna tonton videona heuh. Nah, di sini juga selain main basket bisa main sepeda. Nah, jadi gitu lur, selain bisa main sepeda, selain bisa main basket, di dieu oge bisa main sepeda. Dulu ieu gedung ieu teh mangrupakeun salah sahiji gedung informasi turis lah, turis nu sok ka dieu nya kadar ieu we ulin heuh. Next urang deuk ka muncul video Pujasera kieu we heuh. Barudak jadi orang geus nyampe ke tempat alun-alun Munjulnya deh. Benar. Jadi ieu mangrupakeun salah sahiji monumen terbaru anu digadang-gadang mirip universal nu aya di Singapura ting di Malaysia. Nya intina mah ieu ikon baru nu aya di Kota Majalengka. Cuang dijaga, cuang dilestarikeun, cuang di alus-alus. Kusabab orang Majalengka oge heuh. Langsung wae jika kumaha sih monumen ikon anu digadang-gadang mirip Singapura teh
iya dijadikan ku orang Majalengka mah dijadikan tempat wisata akhir fotoan kerjaan video juga orang kerjaan oke di dia bisa jadi videona aya nama geus sakitu next video selanjutnya orang dek nge-explore deui tempat-tempat wisata nu aya di Majalengka hiji deui lur tong hilap like comment share jeung subscribe nya supaya channel orang terus berkembang tuluy orang bakalan nge-explore tempat wisata nu aya di Majalengka ieu bye bye.